supaya roh urang timbul sinaran maka kudu aya nu dikurangan 4 perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan 4 perkara, ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung nginum. Mulai guys. Mulai guys. Aduh sudah kiai hampura. Hampura tuh mata. Eta kan urusan anak kaawak mah. Lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum, tetep ruhani urang moal kaluar. Kula pernah dipicung di Aang Baden, ruhanina timbul lantaran daharna saeutik. Abuya Cadasari dumantak ruhanina timbul daharna saeutik. Haji Pendi dumantak ruhna terkubur daharna. Lain tergantung awak mah eta pemberian di Allah. Aya jelema awakna lintung tapi daharna leutik, aya jelema kuruk tapi daharna ya Allah. Ya Allah, tukang ragaji eleh. Beda. Ngurangan dahar jeung nginum ruh bakal keluar. Lumantak aya puasa. Puasa eta supaya rohani urang keluar. Cenah kamari kami jah puasa sabulan roh urang teu keluar. Atuh teh mah pindah dahar doang. Pindah dahar malah leuwih gede bulan puasa dibanding jeung puasa. Nu biasa ngan 2 kali bulan puasa 4 kali dahar. Masya Allah, jarokoknya banyak 2 pak. Nomor kahiji kurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal keluar. Nomor kedua, lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah, ngurangan sare. Ngurangan sare. Duh, tidak kieu mending gesan bae ngaji. Teu harti bagus kieu. Atuh orang mengurangan sare hese jasa boro-boro di imah keur ngaji ge hees. Atuh keur ngaji hees kumaha tah atuh. Besok tujak tunjuk sia. Kurangan hese jasa. Aduh, bulan puasa lain ngurangan hees lain nambah. Nambah kabeh rata-rata. Masya Allah, datang ka salat duhur jeung salat asar ngarendeng. 2 heseta hayang keluar ruhani seperti eta. Almarhum ayahanda Abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba. Heran. Abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa. Tapi lamun teu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka Gering disuntik dia semua. Abah sia mah teu ngajak-ajak aing dahar cenah. 2 poe teu dahar. Bisa kuat Abah mah eta. Tapi lamun jeung anak mah tuh gua ditarudan ku anakna, warmul anakna. Komo haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji us, haji mut, terbasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan Abah daharna doang. Haji ku ari katurutan ku Haji Mamin. Gerembul. Eta bisaan kolot eta, masyaallah. Embung ka ciri ku anak-anak aca. Lamun keur dahar bareng teh kasambel kasar tapi lamun eueuh sasaha cengi. Urang mah beda lamun keur loba jelema cengi. Abe hayang pajar tasawuf. Wah di Pendi tasawuf siapa dulu? Masya Allah. Giliran eueuh sasaha waduh. Ngawada. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna. Upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare, terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali peutingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula lagi dianteu sare. Nonton bola. Haji Jamal mah. Jadi kudoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon nya nama bari zikir.
murid teu narima. Muridna tolol. Murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di-exit kita pemurid. 2. Ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauhan. Rusak. Jaringan HP. Ia hanya membuat kedangkalan batin. Qaswatul qulub. Nanaonan eta? Sok lagi. Hanya sekedar memberikan teas hati. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri heg jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiranna pemikiran ilahi. Pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah, diusaha kenalkeun ka Allah, di politik dikenalkeun ka Allah, di ekonomi dikenalkeun ka Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae. Pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong teh. Kuat saminggu bae ente tanu tadi teh saminggu jadi wali. Saminggu ulah 40 poe ulah ebal teuing 40 poe. Saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring. 2 nu biasa sare peuting genep jam coba ngan 2 jam bae ulah sajam 2 jam. 3 nu biasa urang jaringan putuskeun gua. 4 nu biasa obrol ku hari stop saminggu bae. Ujian ada kadeuleu beungeut lagi herang. Ieu makan dareumeut ieu beuteung. Demek. Beh, ieu mah lamun dikasolearkeun mah 12 ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah sekedar bayangan hirup nu urang bakal amprok jeung Gusti Allah, lain jasad nu bakal amprok tapi ruh. Kenalkeun ruh urang ka Gusti Allah, memeh urang dicabut nyawa, roh urang ngalayak. Mumpung aya keneh ahli-ahli Allah terutama di Indonesia. Di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung di luar negeri. Luar di Indonesia kuari alhamdulillahirabbil alamin. Menurut penelitian ahli-ahlina, kula we sakedar nyaritakeun hungkul. Menurut penelitian ahli-ahlina di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung luar negeri. Maka di Indonesia terjadilah ketentraman.